kieu can ngalarisan jabani cicilan panci ayeuna teh. Aduh, maha atunya ieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bari ngalebetan. Aduh, kumaha tuh ya teh nembe tacan ge ngalarisan. Ini tos ka dieu enjing keneh atuh Mang. Nuhun teh ku teh aya acara anu sanes mata tuh nyanyiikeun ka dieu teh. Atuh wayahna we libur heula ayeuna mah atunya. Mang kumaha atuh? Goblok. Kumaha tuh teh? Anu pasti namanya teh ngalebetan wae teh tos sasasi. Kumaha atuh Mangnya? Enjing atunya ka dieu deui ku abi enjing di lunasan nya Mangnya. Ka Mangnya. Nuhun atuh, mangga teh nya. Mohon mangga mohon. Mangga punten nya Mangnya. Waalaikumsalam. Kredit. Mangga kalau kata teteh, ojo emak-emak nu moal bikeun parabotan, mangga sumping bae ka dieu. Barang ready yeuh. Mangga dipilih yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Dipilih. Adik kamu kenapa mencedok saja? Kan saya teh nawarin barang sama kamu. Kenapa diam saja? Sariawan ya? Sombong amat. Apa tuh? Dagu teh nanya. Ya lo sugan. Bye. Aduh, istirahat lah ah. Minum skin kesang. Sawayang can malayar ya. Loba keneh geuning euy nu can malayar teh. Aya kana 20 orangan deui, jaba lolobana emak mah hungkul ieu mah. Aya mah ijot. Ma Minok. Ma Oo. Ma Ici. Ma Mina. Ma Oo. Ma Oda. Ma Cio. Ma Satmi. Ma Juria. Cu En. Cu Epon. Ujung Cumaah. Iya mah sekadar hal rese kana mayarna teh euy. Cuk dina sindiran teh mah. Alain nyok kekertawi kalayar dina kanyere. Kana nganyuk bereki ari mayar hararese. Sanggup gigih keripoe mun ditagih isuk sore. Aduh rungka di situ. Kebeneran aya si Budi. Nuju naon atuh, Bud? Nuju istirahat teh, minum sing kesam. Bari ka mana teh? Urang teh rek ka kamu. Urang teh keur butuh panci. Aya semen teu. Aya, loba semen mah teh. Di mana? Tuh di warteg. Kira-kira aya semen di warteg. Di dinya anu teh kira-kira mah teh urang dagang panci nanyakeun semen. Di dinya mah hirup teh jika nu kurang teh. Urang teh kurang. Kurang naon? Kurang duit. Bener, Bud, urang teh keur butuh panci. Sabaraha hargana? Murah teh, 200.000. Oh iya, 200.000 mahal-mahal teuing. Teu mahal harga sakitu mah teh. Da panci urang mah barang antik. Kelebihannya teh di antarana anti air, anti api, anti maling. Mun dicuci bersih. Bisa dipakai medong anjing. Kemudian bisa dipakai medong pamajikan anu keur ngawet teh kita bebek. Jeung kelebihan anak panci urang anti penyok. Iya. Teu rage urang teh. Bim salabim abakadabra ulah hayang kawin lamun can bisa usaha. Anu sulap bukan sihir, anu sulap osok mati. Tuh kan, penyok. Coba ningali, Bud. Bener panci didinya mah alus euy. Multifungsi. Cik urang wae lah. Diparagieun baledog pamajikan keur ngawek we. Nuhun nya. Ulu jeung teh dimekek majikan. Bye.